sosis keju aing mah. Aduh kan ieu mun lagi kudu ngantri aing mah sinta kabagean teh kasih teh na teh tupang bookingkeun tah atuh dua wae mah ka si kami tah. Leuwih teh dua siki si kami teh harga hijana mung 11.000. Aduh kan ieu saking ku excited nah aing mah kudu kalabuhan teh si sosis teh. Setuju teh sih lamun teh si kami mah sosis Indomaret teh paling ngeunana make saus Indomaret teh make saus tomat gitu mah. Aloy eta sosis labode wae teh aya nu hayangun kitu ya teh. Istighfar 50 juta kali barudak ya teh mah ngana-ngana teh. Sia-sia teh bul kejo bener-bener rumer pisan aing mah. Lamun deui lamun dibanyurkeun saos nasi lobak ieu mah sia aing mah bener-bener ngalimat pisan ieu mah. Saking ngeunahna ieu sosis aing mah meuli 2 kitu cukup wae ka meuli 4 teh kami ieu teh. Geus puguh sacan viral geus kami sok meuli sosis keju barudak aing geus viral kieu aing mah jadi hese neangan si kami teh. Ieu jeung liasina tuh waduh kan.